Kumaha geus nyarangu acan. Geus nyarangu acan guys. Ieu poe ieu rek masak, ya poe ieu rek masak ulu kutek leunca. Ulu kutek leunca, we nu apal ulu kutek leunca makanan Sunda nya. Ieu bahan-bahanna ieu leunca. Tuluy ieu kemangi atau surawung. Cabe gendot yuh nya cabe gendot. Ieu keur bumbu nu direndos ya nya, bumbu nu direndos ya. Muncang atau kemiri, bawang bodas 3 siung, bawang beureum 2 siung, cikur, terus ieu cabe tanjung, cabe beureum disiksikannya. Tah ieu anu ulah poho. Ieu anu ulah pohonanya ieu pemeran utama di dalam ulu kutek leunca adalah oncom. Oncom adalah pemeran utama di masakan ulu kutek leuncanya. Oncomnya kudu digoreng heula, oke? Mari kita lanjutkan mengiris-ngiris oncom dan kita gorengkan saja, guys. Ayeuna geus panas minyak. Minyak geus panas, gorengkeun oncomna. Oncomnya digorengkeun. Ieu teh oncom rada hese neangeuna ayeuna mah. Tebaruki oncom jigana tuh nya. Ieu oncomna digoreng nepi garing ameh ngeunah. Digoreng nepi ka garing. Oncom teh jiga tempe babaturan adi lanceuk jeung tempe oncom teh nya. Oncom Bandung ada di luar Bandung aya teh oncom. Aya meureunnya aya di Jawa Barat mah. Tuh ieu digulah gale di naon ieu teh ngaranna teh dibulak-baliknya meh tututung. Sok dibulak-balik sampai garing. Nah saya mah nyieun ulu kutek resep nu garingnya oncomna. Ulah nu baseuh dangkengnya dicaian jadi baseuh deui. Nah digoreng heula nya. Tanya ieu oncom nu geus digoreng garing. Oncomna digoreng garingnya terus disisihkan heula guys oncomna. Oke guys. Mananya mangkok, piring mana kamarana ya tukang piring. Selanjutnya kita akan mengulek-ngulek ya. Tadi cabe gendotnya, cabe gendotna urang siksikan heula. Cabe gendotna ke disiksikannya langsungnya. Cabe gendot disiksikan belakang saja ya, bagian belakang. Tah ayeuna ieu heula. Kita merendos dulu guys. Biasa ngulek. Ya, kemiri, bawang bodas 3 siung, bawang beureum. Jangan lupa pakai kencur karena aroma khas dari kencurnya. Sama cabe ya, cabe tanjung atau cabe merah. Direndos atau diulek-ulek. Ya, pas ngulek kamera akan bergoyang, jadi mohon maaf ya saudara-saudara. Uyah nasa sendok. Dicepengan enak mah rada eundur tuh. Dibubuk-bubuk heula ameh gampang ieu teh ngarendosna teh. Kunaon teh di blender sameningan ngumbah kene coet daripada ngumbah blender hoream. Jadi nya geus we direndos kabeh ge di dieu mah. Ai coet mah tinggal sikat beres. Ai blender mah kudu nungguan garing bebaskeun deui kana romari. Hoream. Direndos we sakumaha berat beban oge nya. Tuh poek teu. Ieu bumbuna teu halus-halus teuing teu nanaon nya. Mending ngagokan hareurin teh dapur. Tuh, satu tangan guys, aku guys ini guys. Tah, cikurna nepi ka hancur. Sehancur-hancurnya. Terus ieu nya cabe kunaon di cabe beureuman ameh berwarna we da hirup oge warna-warninya ameh rada colorful gitu tuh
Di rendos paling hoream teh rendosna bawang beureum. Tah bergoyang, kamera goyang. Tet 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 tet. Tuh bergoyang kembali. Daun nyepengan atuh da. Ya mah. Tah. Ih, digreget aing kela cangkeul. Tuh. Kita mentuk ku blender teh nya cangkeul, coba ku blender sarser beres. Tapi hoream kukumbah ai ku blender teh. Anu sarua teu. Sok hoream kukumbah. Soalna kudu digaringkeun, asupkeun deui kana lomari. Rudet. Tages mulai lembutnya, mulai lembut. Teu kudu lemut-lemut teuing, nu penting lumayan lembutnya. Karek ieu rendoskeun si oncomna kabehnya. Oncomna direndoskeun kabeh. Ieu. Oncomnya wangi cuy. Oncomna kudu direndoskeun. Di gulaan mah nanti ya, kalau udah dikatel di gulaan aja. Si gulanya biar nanti jadi pas rasanya teh gitu. Gulanya nanti belakangan naon ieu. Kacang. Nu teuas teh kacangna ieu. Piceun teuas kacang nu teuas bisi kadahar kana huntung ngabeletrak. Tuhnya ieu si oncom meroncom digulah galeh sampai kan ka merata guys. Ya. Diratakeun heula nya. Yang bumbuna teh ieu teh. Sisihkan heula nya guys, sisihkan heula. Tuluy rek nyiksikan cabe genotnya. Ya guys, maafkan ya dapur aku hareureun jadi ya siksikan heula nya guys. Tah, kamerana rada disengsolkeun saeutik. Ya bebasnya motong-motong nama cabe genotna rek sakumaha bebas, nu beuki lada sing loba teu nanaon. Mencret kadinya nya. Ieu mah non saya mah opat lah. Si loba teuing. Loba teuing jadi lain ulu kutek leunca jadi ulu kutek gendot atunya. Ari loba teuing mah cabe genot mah ieu opat ya. Opatnya nu baradag tapi kadang-kadangnya cabe genot mah da untung-untungan. Kadang menang anu lada edan pisan, tapi kadang menang nate anu hejo. Tapi teu lada nanaon teu karasa sama sekalinya. Biasana mun sikina hideung, tah karek eta lada. Tuhnya cabe genotnya opat siki diiris-iris heula. Oke, nanti tinggal kita jebrus-jebrusin. Ayeuna urang manaskeun minyak heula. Nah guys, ieu geus panasnya minyakna tinggal digebruskeun ya si oncom teh nya gorengkeun tuh. Tuh. Oncomna kita gorengin saja. Digorengkeun ketika kagaring. Anu poho tadi naon sih? Saya bawang daunnya. Tah, engke bawang daun diiris-iris terus diawurkeun di luhurnya engkenya. Pas geus rek asak, ka ieu digorengkeun heula bumbuna nya. Oncomna maksudna digorengkeun heula sampai dia bumbu-bumbunya itu garing. Nah, mun saya biasana make caina saeutik we, saeutik paling ge 3 sendok caina teh. Saeutiknya tuh, saya saeutik. Tah. Caina 3 sendok makan lah paling ge. Nah, guys, ieu geus mulai asapnya.
masukkan ya gula beremnya. Gula berem digalokeun nanti karata. Tadi gula beremna rek direnos bisa nya teh heula rek diieukeun rek diterakhirkeun bisa. Soalnya guys ya kedeung. Aya kan geus mulainya warnana mencantik tuh. Mulai cantik ya warnanya. Lamun geus cantik warnana ya langsung gebruskeun ya nya. Aduh ya. Lencak. Gendot. Labu hiji gendotna. Tuh. Ieu dibekem heula ditutupan namun teh ditutupan ya lila asapnya maksudna si cabena. Tah. Tapi menurut saya mah kadang dibekem kadang tetapi mun leuwih alus dibekem ame meresap ditutup maksudnya dibekem teh ditutupan ieu mah pancina. Ya tutup pancian jadi teu ditutupannya bae nya. Teuing ka mana tutup panci teh. Nah, udah mulai mateng si ieu cengek ieu aburkeun bubuk ajaib. Bubuk ajaib teh eta pesin. Tadi pesinan kena naon, tapi make pesin lebih mana? Jadi murah make pesin guys. Nah ini udah matang guys, tinggal diabruskan ya surawung kemanginya. Kemangina abruskan tuh nya ieu asal jadi sakedeung ya mah opsionalnya rek di daun bawangan rek itu teu naon. Aduh tah daun bawangnya kemangi jeung daun bawang meh rame ieu mah tuh. Nih harap ese aya nyepeng HP nya usrak esrok kieu nya ari boga asisten mah kieu tuh segala serangan tuh. Gimana guys, menggoda tidak? Sudah jadi nih guys tuh ya, digorengnya jangan terlalu lama, kalau kemangi nanti dia terlalu layu kurang enak ya tuh. Aduh ieu teh geus lila teu ngadahar ulu kutek leunca. Oke guys ya, nuhun atas nonton ya nya di channel Ceeam ya kayaknya tah. Sok selamat makan sing bebenangannya sing habek-habek. Sok mau makan malam dulu kita. Selamat mencoba guys. Terima kasih sudah menonton. Bye.